gelis pisan. Nah lalaki ngajarauhan sing horeng geuning adina eta awewe loba tampikan. Mane gelis pisan. Nah lalaki ngajarauhan sing horeng geuning adina eta awewe mata duitan. Mani gelis pisan. Nah lalaki ngajarauhan sing horeng geuning adina eta awewe loba tampikan. Asa aing gelis lupa dumeh rebutan lalaki loba kanyerian lantaran pas-pasan ditolak bebeakan. Jadi awewe ulah sok loba tampikan kaungal lalaki anu datang mikah hayang. Komo deui dibarengan mata duitan pasti lalaki bakal ngajarauhan anu akhirna lalaki eueuh nu datang. Asik up Mani gelis pisan. Nah lalaki ngajarauhan sing horeng geuning adina eta awewe loba tampikan. Mani gelis pisan. Nah lalaki ngajarauhan sing horeng geuning adina eta awewe mata duitan. Asa aing gelis rupa dumeh rebutan lalaki loba kanyerian lantaran pas-pasan ditolak bebeakan. Jadi awewe ulah sok loba tampikan kaungal lalaki anu datang mikah hayang. Komo deui dibarengan mata duitan pasti lalaki bakal ngajarauhan anu akhirna lalaki eueuh datang
anu akhirna lalaki eueuh nu datang anu akhirna lalaki eueuh nu datang